Para pendengar setia dongeng Mang Angga, keberadaan dongeng hit kabuyutan di mana dongeng tersebut biasa diketahui oleh orang tua zaman dahulu dengan judul Geber-geber Hid Aing. Cerita tersebut diinformasikan turun-temurun kepada anak-anak di masyarakat Sunda pada zaman dulu. Dongeng tersebut tidak diketahui asal yang sebenarnya oleh para orang tua atau para pencerita yang menyebabkan kurangnya informasi mengenai dongeng ini maupun kawih tersebut. Para sastrawan Sunda pada masa sekarang sudah tidak menggunakan kawih maupun menciptakannya dengan tujuan kesenian. Kini kawih dan dongeng Sunda tersebut hanya dipergunakan sebagai penghibur anak-anak dari nenek moyang mereka. Rosid Somantri mengetahui asal dongeng itu dari orang tuanya dan diceritakan kembali kepada anak-anaknya sebagai dongeng penghibur saja. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya cara menyampaikan informasi terutama karya dengan benar agar nilai-nilai penting di dalamnya tidak hilang dan dapat dimengerti dengan baik. Karya Geber-geber Hid Aing ciptaan Wahyu Wibisana ini dibuat dan dibukukan pertama kali pada tahun 1976 oleh penerbit Pelita Masa dan dituliskan keseluruhannya menggunakan bahasa Sunda. Buku ini mengeluarkan cetakan keduanya pada tahun 1989 dengan nomor kode penerbit 65. Buku ini berisi kumpulan kompilasi naskah ciptaan Wahyu Wibisana dengan beberapa judul seperti Budak Leutik Bisa Ngapung, Sangirik-irik Kijing, dan salah satunya adalah naskah dongeng dan kawih dengan judul Geber-geber Hid Aing. Amanat yang dapat diambil dari dongeng hid kabuyutan ini adalah untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan tidak seenaknya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi di masa depan. Contohnya adalah Ujang yang mengajak adik kecilnya, Nyai, untuk masuk ke dalam hutan tanpa pertolongan orang yang lebih dewasa. Selain itu, amanat yang dapat diambil adalah untuk selalu berhati-hati dan fokus kepada keadaan sekitar, terutama akan adanya bahaya, khususnya untuk anak-anak muda yang masih membutuhkan bimbingan. Selanjutnya adalah untuk selalu menjaga tali persaudaraan dan kekeluargaan yang baik, untuk tidak bermusuhan sesama saudara, saling mempercayai, saling menjaga satu sama lain. Terakhir adalah berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu dongeng Sunda Mang Anggang. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng Mang Anggang. Juru dongeng Sunda ti channel YouTube dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra kanu parantos manca dongengna oge maparin komentar sareng like-na. Mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah nya mitra. Ku kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka Mang Anggang. Hapunten bilih aya komentar anu teu kawaleran boh ti pihak Mang Anggang anu telat ngawaler atanapi ti pihak YouTube-na anu ngalebetkeun komentar para saderek sadayana kana spam. Tina hal eta janten teu kaos ku Mang Anggang. Mangga mitra, supados teu nyongkolong teuing kanu waktos ku kituna. Prung. Mitra kaum dangu, kocapkeun dina zaman baheula
Aya 2 budak adi lanceuk geus teu indung teu bapa, teu sanak teu kadang. Estu eta barudak teh pahatulalis. Lanceukna lalaki kira-kira umur 7 tahunan, adina awewe kira-kira umur 5 tahunan. Ditinggal kolotna ngan ukur imah reod wungkul. Ari pagawean eta barudak pahatu teh sapopoena ngararasuluh kaleuweung, mulungan pangpung garing atawa lanceukna naek kana tatangkalan ngadon mites-miteskeun rang-rang nu gararing. Eta suluh teh dijual ka tatangga-tatanggana atawa lamun pareng hade poena kalan-kalan sok dijual ka pasar. Ladangna keur waragad hirup maranehanana duaan. Dina hiji mangsa eta budak pahatu teh ngarasuluhna di tegalan eurih. Didinya area tatangkalan eurihna sadedeg-sadedeg. Basa geus asup ka jero tegalan eurih breh kumaranehna katenjo aya tangkaloa nu buahna haruh roi pikabitaeun. Tetalangke deui terekel nu lalaki naek kana tangkaloa tuluy ngalaan buahna nu ararasak. Bus-bus diasup-asupkeun kana koja bawana. Adina ngadaguan dihandap nyang hunjar lambar dina tumpukan eurih hirup. Mitra kaum dangu, dina kaayaan anu samodel kitu teu lila budak awewe teh gura-gero kanu jadi lanceukna, tapi paromana bangun nu pinuh ku rasa kakeueung. Akang, tulungan Kang, tulungan. Aya anu kakara nyaman kana bitis Kang. Jeung ngegelan meni asa nyautan. Ceuk adina kalanceukna. Ngadenge kitu pok lanceukna ngomong. Usap bae nyai meureun sireum, ceuk lanceukna ti luhur tangkaloa bari jongjon ngalaan buahna. Teu lila budak awewe teh gura-gero deui. Akang, tulungan Kang, tulungan. Aya anu kakara nyaman kana bitis Kang. Jeung ngegelan meni asa nyautan. Usap wae atuh nyai meureun sireum, ceuk lanceukna deui ti luhur tangkaloa. Bari tonggoy ngalaan buahna naekna beuki luhur bae. Teu lila kadenge deui budak awewe teh ngageroan deui. Akang, tulungan Kang, tulungan. Aya anu kakara nyaman kana bitis Kang. Jeung ngegelan meni asa nyautan. Kunaon atuh, usap wae atuh meureun sireum, ceuk lanceukna deui rada keheul. Angger ngomong kitu bari jongjon we ngasup-ngasupkeun buah loa kana koja nu dibawana. Budak awewe gegeroan deui tapi sorana beuki ngalaunan, malah nepi ka les pisan teu kadenge deui. Akang, tulungan Kang, tulungan. Aya anu kakara nyaman kana bitis Kang. Jeung ngegelan meni asa nyautan.
Mitra kaum dangu les weh, sora budak awewe teh teu kadenge deui. Menang sawatara waktu ti harita, basa lanceukna turun dina tangkalwa lain dikira kagetna. Manehna pohara reuaseun lantaran adina geus eueuh dina tempatna. Beleh bae katempo eurih urut diuk adina geus busik. Tabak naon eta? Eurih nu barusik teh ngabulungbung manjang. Kulanceukna tuluy dipapai. Dina tungtung na nu busik teh na atuh ana breh teh katingali ku manehna aya oray sanca sagede gulungan kasur keur nangkarak bengkang geus paeh peuteungna bungkiang sigana paeh kamerkaan. Keur kitu kadenge ku eta budak lalaki aya sora manuk anu ngawih di luhur tangkal kiara. Cukri, 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 turi, cukri, turi. Turi na ku pucuk euri. Cukri, 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 turi, cukri, turi. Turi na ku pucuk euri. Ngadenge kitu tidinya lanceukna teh niruh pucuk euri anu garing. Milihan nu rada seukeut tuluy beteung oray teh dituri ku eta pucuk euri. Na atuh ana borengkal teh ngaborengkal awak adina kalayan hirup teu sakara-kara. Teu kunaon Nyai? Cek lanceukna. Henteu Kang, henteu kunaon-naon. Tembal adina. Hayu urang mulang, sok leumpang teh heula. Cek lanceukna bari regeyang manggul beungkeutan pangpung garing laju ngiringkeun adina bararik bari ngadalaharan buah loa anu rarasa. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Minggu ka minggu ilang bulan kurunyung taun. Singkat ieu riwayat 2 tahun ti harita dina musim katiga. Cai walungan tiba ngerelek. Hiji waktu menak-menak ti dayeuh ngresakeun mundai di leuwih 4 tahunan. Dina waktuna barudak pahatu nu telian iwal ti adi lanceuk teh milu tarurun oge kaeta leuwih. Mimiti nama nu lalaki nyairan beunteur jeung hurang nu maraboh wungkul di sisi leuwih. Adina nu ngundangan lila-lila budak lalaki teh kabitaeun ku palika nu teuleum kalayan merenang lauk anu galede. Atungan karalep bae mahena oge milu teuleum miharep bebeunangan lauk anu rada gede. Menang sababaraha menit pucunghul lanceukna teh mucunghul deui nya bae manehna oge menang lauk nilem anu gede. Dina kaayaan anu samodel kitu sumangetna beuki ngagedur. Karalep tuluy teuleum deui kanu leuwih jero. Oroh kaya aya kana sajam lilana manehna teu mumbul-mumbul deui. Mireungeuh kitu adina jejeritan minta tulung. Tolong, lanceuk kuring di dalam, tolong.
Ceuk adina hari wes-wes bari tulung-tulungan. Saha nu titelem teh nyai? Ceuk nu teu jauh ti adina nu tulung-tulungan. Tulungan lanceuk kuring bapak. Tulungan titelem. Teu bubul deui titelem. Marukan titelem kumaha tadi nah tuh. Mursid, gawat tulungan aya budak titelem tuh. Cenah bari ngagorowo ka saurang palika atawa tukang telem titah neuleman leuwih deui. Karalap palika anu dititah telem teh ngaralap trilap pucunghul mumbul deui bari nangkep si Ujang Pahatu teh nu geus maot, geus eueuh nyawaan. Mireungeuh kitu atuh adina tangka ceurik auk-aukan akang-akangan. Mitra kaum dangu setia dongeng Mang Anggang. Ku palika duaan mayit teh dianterkeun ka imahna. Terus digolerkeun dina babalean diruruban ku samak butut. Dikuburna mah isukan we nyai. Ayeuna mah kapalang kami keur mundai keneh. Ceuk salah saurang nu nganterkeun tuluy maranehanana ka leuwih deui. Sabada ditinggalkeun ngan gauk bae adina ceurik gagaukan jeung ceurikan lanceukna nu geus teu nyawaan. Rada lila ceurikna teh. Tapi basa wanci rek manjing ka sareupna, budak awewe ingeteun kana omongan indungna. Basa bareto rek maot. Iya ji mati karuhun nyai. Iya ji mati karuhun. Simpen sugan aya maunatna. Ngong kadenge deui omongan indungna baheula. Dina mangsa basa rek maot, mitra kaum dangu ari nu disebut jimat teh mangrupa hihid. Nu disebut jimat teh mangrupa hihid. Tetalangke ku budak awewe eta hihid teh terus dicokot. Geber-geber dipake ngageberan mayit lanceukna. Geber-geber hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkeun maksud tinekanan. Na atuh aneh bin ajaib mata kelok binti ngajenghok. Anak karanyad teh mayit ngaranyad kekaranyadan. Basa nempok layon lanceuk nang ngaranyad. Gewat adina ngageberan deui nu kadua kalina. Geber-geber hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkeun maksud tinekanan. Brai weh mayit teh beunta panona. Tuluy gular giler nempok kitu si budak awewe teh ngageberan deui leuwih sumangat. Geber-geber hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkeun maksud tinekanan.
Juringkang lancek na hudang waluya teu sakara-kara. Mitra kaum dangu cag heula anak pahatu nu talian iwal tia dilanceuk teh. Ayeuna urang teang caritakeun raja di eta nagara. Kegungan putra hiji-hijina pameget anak tunggal. Eta putra ku ibuna sareng kuramana pohara di dama-damana. Keur kasep jeung calakan teh handap asor deui jeung hade basa. Dina hiji mangsa eta kakasih ibu ramana teh teu damang wales, dukun lepus dikelun, paraji sakti dikerid, tapi saurang oge eueuh anu metu, boh jampena, boh ubarna. Taya nu mental, nu teu damang deng-deng bae malah poe ka poe, minggu ka minggu wuwuh beuki repot wae. Mitra kaum dangu cindekna, dukun lepus ilang lepusna, paraji sakti leungit saktina. Dina kaayaan anu samodel kitu kakarajaan jaljol nu nyoba ngalandongan. Munggah ka ngantai, tapi teu aya anu hasil saurang-urang acan. Kangjeng raja jeung prameswari siang wengi tetebih ti pajuaran ngemitan eta putra nu teu damang. Pamarentahan mah kumaha patih wae. Kocapkeun di mah barudak pahatu, tengah peuting jumplang jempling, kahyan mungguh rehe, bulan sapasi nyelap dina mega anu hideung, cahyana ukur remeng-remeng, angin ngayuk kerendahan, seah nabak kanadang daunan, dipiri kosora simet jeung jangkrik. Wancit tumorek ngagayuh ka tengah peuting, taya anu ngulampreng saurang-urang acan. Saralembur si ganu geus talibra sare, ukur hiji dua anu nyeungeut lantera di tepas imahna. Lolobana mah poek mani merdo. Dihina kaayaan anu samodel kitu, nu lalaki nu telian lanceukna teh keur badung dengan we nepi ka tengah peuting, nyaritakeun ngeunaan putra raja nu teu damang wales teh. Cenah teu aya anu bisa ngalandongan. Nya geus kieu we atuh, kumaha upami nyai nyobaan ngageberan ku hiji mat, Cek lanceukna. Mangga wae akang, nyai mah asal dina nasup ka karaton weh. Tembal adina nembalan kalayan daria. Atuh geus kitu mah teu dilakeun deui, isukna
wanci pecat sawad kenceling weh lanceukna indit ngadeheus ka Juragan Pati. Teu kocapkeun di jalanan nepi ka karaton anjeunna Dawidi yen adina bade nyobi ngalandongan nu teu damang wales teh. Ampun paralu nu kasuhun gamparan. Abdi siang ngiringan ngalandongan. Kumaha? Ceuk Pati. Ampun paralu nu kasuhun gamparan. Abdi siang ngiringan ngalandongan. Ceuk budak Patu. Anu lalaki bari acong-acongan nyembah. Heug bae. Saha bae boh kolot, boh ngora, boh lalaki, boh awewe. Menang nyobaan sok ngantai besok. Ngantai bae milu jeung antayan. Ceuk Juragan Pati. Mitra kaum dangu singket ieu riwayat. Berangna si budak awewe Patu dianter ku lanceukna. Sabada anjog ka hareup karaton, si Nyai milu ngantai jeung sakabeh jalma nu rek ngalandongan. Sanggeus nungguan antayan, akhirna giliran manehna nu kapanggil pikeun ngubaran. Atuh gagancangan si Nyai asup barang jog ka pajuaran raja. Kusiwal manehna ngaluarkeun hihid jimat nu ditunda dina jero bajuna. Ngaluarkeun hihid jimat teh tuluy ngageberan nu teu damang. Gebar-gebar hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkan maksud tinekanan. Mitra kaum dangu aneh bin ajaib. Nu teu damang anu tadina peureum bae teh ngadadak berai beunta. Nampok kitu tuluy si Nyai ngahihidan deui anu kadua kalina. Gebar-gebar hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkan maksud tinekanan. Ayeuna mah nu teu damang teh sosana gular-giler. Rurat reret ka ibu ramana, beulanya imut. Nempok kitu si Nyai terus ngageberan deui. Beuki sumanget. Gebar-gebar hihid aing kabuyutan. Ditinggal nini awaking sangkan maksud tinekanan. Na atuh ana juring kang teh nu teu damang gugah. Sang raja lain dikira bungahna terus ngarangkul putra kadeudeuna. Ari Prameswari ngarangkul si Nyai di galentoran, di ciuman. Mitra kaum dangu boh sang raja boh sang Prameswari rarambai sosana cisoca kabingah. Mitra kaum dangu, tiarita si Nyai teu meunang balik deui, kudu tetep di karaton. Diasih pisan ku Prameswari jeung ku sang raja. Beuki lila beuki geuli si Nyai Pahatu teh mitra, jeung beuki apal tata titi kamenakan. Barang pangeran jeung si Nyai pada sawawa tuluy ku sang raja ditikahkeun,
Pestana rame pisan. Ari lanceukna si Nyai langsung diangkat jadi mantri. Mitra kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun mugi kahibur satiasana etang-etang landong kesel mulangkeun katineng pangbeberapa urang sadayana kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment laras pisan.